Akang teh kan ojek. Hanya abi ojek. Mata abi naros bade ka mana cek abi teh kitu, Pat. Tak tuh ari kitu mah, akang ojek mah. Ini atuh anterkeun abi. Nya cek abi ge tujuanna teh ka mana nganterkeun teh abi teh tujuanna ka mana? Abi teh ngaranyakeun teh. Nya abi kudu nganterkeun ka mana pan teu puguh pan anu ojek ka abina tuh. Kudu jelas pan ojek teh. Pan biasa ge batur, ieu anterkeun ka ditu. Kitu ka mana kudu jelas. Aduh, emang hirup maneh teh teu jelas. Kudu jelas atau itu jadi tukang ojek mah. Lain masalah urusan teh jelas ya mah. Abi mah geus jelas isu abi mah ngojek. Kan datang nanyakeun ojek ka abi nya laras ojek ngan abi teh naros. Akang teh tujuanna ka mana sing jelas gitu maksudnya. Geus kieu intina mah, daripada balibet mah rek nyanterkeun urang moal. Moal akang abi mah rek eureun ngojek teh ayeuna ge. Moal ngojek deui ah. Hidup ge kasalah. Aduh, tuh nya cek lagi. Tadi ngojek. Ayeuna jadi ngojek. Kumaha? Ya, jadi jelema mah kudu konsisten.